Allah ya Rob, kalengahan abdi jeung kasuul adaban abdi dina kepercayaan abdi, padahal abdi percaya Gusti teh ningalikeun bae ka abdi per detik teu pernah teu ningali, tetapi kunaon abdi lengah Gusti hampura kepercayaan abdi, kalengahan abdi, suul adab abdi, tobatan iman tah. Sok geura hayang jadi jelema, geura hayang jadi jelema kos kitu, panya mah juriga bae mah. Encan iman can jadi jelema ya. Encan. Sebab can pernah nobatan iman. Ya Allah ya Rabb, suul adab abdi, padahal mah Gusti teh deukeut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Diterjemahkeun ku ahli thariqah, ana aqrabu min nafsi wa ana aqrabu min nutfi. Kaula leuwih deukeut tibatan roh maneh, tibatan diri maneh, tibatan ucapan maneh. Jeung moal bisa ngomong sia lamun eueuh aingan, moal bisa napas yang mun eueuh aingan, hirup sia hirup aing. Nah, tapi perasaan urang henteu boga perasaan kos kitu. Tobatan ku urang, iman urang, tobatan. Astagfirullahalazim Gusti. Kelengahan abdi jeung kasuul adaban abdi tina iman. Padahal mangaji ti leuleutik Gusti. Nyaho bahwa Gusti teh ningalikeun ka abdi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati abdi teh ditinggalikeun ku Gusti per detik teu pernah teu ningali Gusti maka abdi, tapi abdi teu pernah asa ditinggalikeun ku Gusti. Eta berarti kan lengah suul adab ka Gusti. Tok geura tobatan. Tina perasaan teu didelekeun, tina perasaan teu didengekeun, tina perasaan teu dikanyahokeun. Urang berarti lengah. Bro, mulai ta urang teh belajar. Eta teh lain sabulan 2 bulan. Eta teh lain satahun 2 tahun. Tok geura lamun terus bae ku urang. Ya Allah, astagfirullahalazim. Padahal mah Gusti ningalikeun, tapi abdi lengah. Si parah. Padahal mah Gusti teh deukeut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, tapi abdi teu pernah rasa deukeut, berarti abdina nu bloon. Astagfirullahaladzim, keimanan abdi. Innallaha ma'ana, Gusti babarengan jeung abdi, tapi abdi teu asa bareng jeung Gusti. Astagfirullahaladzim, lain saminggu, lain 2 minggu, bulanan, mungkin tahunan. Sok tobatan geura. Astagfirullahaladzim, mulai ku hari di bulan Syawal ya. Jang kahareup sok tobatan. Abdi mencenai kos gitu mah tobat, tapi korupsi mah terus. Naon artina tobat eta? Eta mah korupsi mah pagawean itu macam kieu. Tobat mah tobat ka Gusti Allah, korupsi mah pagawean. Atuh kumaha sia bae tah pantogeun hulu sia atuh. Di mah salat mah salat cenah ai maling mah terus bae ieu. Tobat mah ibadah, ai maling mah pagawean. Goblok tah urang pandeglang goblok. Oh pandeglang. Pandeglang kos kitu. Tuh ya, itu salat maka Gusti cek nya ai maling mah pentong pagawean urang atuh. Tetep bae teh mah salat maling mah maling. Ya, cuma sia bae atuh teh mah. Tah, tobat. Sok. Ya Allah ya Rabb kelengahan abdi, ya Allah ya Rabb kelengahan abdi. Iman. Mulai kuari ihsan. Beki jero bae. Tobat fil Islam zahir. Tobat fil iman, keyakinan. Tobat fil ihsan, anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Rasa ihsan mah rasa. Geus kuari urang boga perasaan tah kuari ka perasaan asa boga hirup boga urang padahal boga Allah. Urang mah perasaan urang kuari boga urang hirup teh emang teu dosa ya hirup boga Allah. Pertahankan jiwa kusia hirup. Asup ke rumah sakit dokternya ge modar. Boga obatnya na paeh bae sarua bae. Sebab nu boga hirup Allah. Kuari urang boga rasa hirup teh nu urang. Eta teh dosa. Dina ihsan. Boga perasaan pagawean teh nu urang. Rasa boga pagawean nu urang. Eta teh dosa. Al-af'al kulluha minallah. Urang lempang, urang diuk, lain urang Allah. Lamun urang geus boga perasaan urang, dosa. Tobatan. Astagfirullahaladzim. Ngan obatan naon cenah kieu? Nobatan perasaan. Perasaan boga hirup,
perasaan boga pagawean, perasaan boga diri, perasaan boga harta. Itu saya aing eta teh kos kitu eta geus eta dosa. Janu Allah pan kabeh ge. Nah, kecuali lain di mulut, lain di hati. Itu saya batat aing tapi cek hate mah Allah. Mana aya? Nu teu ngaji momoal nu ngaji henteu. Nu ngaraji henteu tuh komo. Mandak lamun bener-bener nu Allah, tuh masjid keur dibangun. Ye nu Allah ieu tah ka masjidkeun. Ye henteu pan. Ora. Lah iya ge. Berarti kan tuh nyana ge ngomong nu medit ge ngomong sorangan medit cek nyana. Cak nu medit. Nu medit ngomong medit atau akur sama Gus. Eta hese. Geus engke ku Allah dicoba, bakalna dicoba. Dicoba dina syariat, dicoba dina iman, dicoba dina ihsan. Ketika orang berangkat syariat, cobaan syariat Islam. Ketika orang berangkat tidak iman, dicoba orang dina iman. Ketika orang berangkat tidak ihsan, dicoba lulus. Henteu kan kanyahoan ku Gusti Allah. Lulus jeung henteu kudu dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Nu mantak dek jadi solihin, dek jadi wali teh ya. Lain berarti teh dicoba. Dicoba ulah neuleuh Habib Lutfi Kuarida, ulah deuleuh Gus Dur geus jadina. Ulah deuleuh Abuya kos kituna. Ulah deuleuh tapi deuleuh percobaan-percobaanana nu urang teu nyaho leuwih berat ketika nyana di syariat mah geus bareng lah jeung urang, tapi urang mah kan ngelai terus. Tapi ketika dina iman lain deui eta teh perjuangan anu luar biasa. Nu mantak kaju set embung ka mamana eta keur berjuang ngaran. Lain berarti cul igel lain. Coldog-dog tinggal ieu lain nyana boga perjuangan anu keur diperjuangkeun ka Gusti Allah. Cicing bila perlu ka gunung, bila perlu ka leuweung, tah geus akur jeung Muhammadiyah jeung Persis kos kitu teh. Di urang eta kos kitu teh teu akur ngan keur perjalanan ke geus tamat karak masyaallah teh. Geus beda jelema anu tadina ngasingkeun diri ka Allah haju kuari dakwah beda jeung anu dakwah bae teu pernah ngasingkeun diri beda jauh. Mana cenah kiai jawaban lamun nu pernah ngasingkeun diri dakwahna henteu berbau dunia umplap-amplop henteu. Tapi lamun dakwah bae ternyata wah makin gede makin mantep, makin gede makin mantep. Dinusugi angel ka eureun. Wow kebas. Amun dinu susah memuriang malulu, bersin teh bersin. Nah, eta kos. Ya ihsan rasa. Sok tobatan geura. Wa intabu muntarabat eta para kufar teh anu tadina iman ka makhluk wari ka Gusti Allah lain sakadar tobat wa qamus shalah ngalaksanakeun salat lain sekadar sholat tapi diikuti ku atuz zakat ngaluarkeun zakat tah lamun hayang nyaho dulur saagama jelema nu iman ka Allah ngalaksanakeun sholat ngaluarkeun zakat eta la fa ikhwanukum fiddin dulur saagama di mana bae ayana. Urang ka Turki kapanggih jeung dulur urang ka Mesir kapanggih jeung dulur urang ka Yordan kapanggih jeung urang ka Maroko kapanggih jeung dulur urang kapanggih asal ieu tadi iman ka Allah ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat fa ikhwanukum di mana bae geus puguh di Mekah di Madinah dulur urang. Nah ieu dalam rangka berhadapan jeung kufar-kufar seperti eta di negara urang. Kufar ambalaya, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Geus kieu kaayaanana nyagakeun sadaya-daya. Tetapi loba Kristen nu asup Islam, Katolik loba nu asup Islam. Buddha loba jasa nu asup Islam. Tabu ngaranna, fa in tabu ajunyana wa aqamus shalah wa atuz zakat nu kamari nyana deungeun jeung urang ketika nyana iman ka Allah asup Islam ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat dulur urang ku ari mah fa ikhwan fiddin wa nufassilul ayat
ayatil qaumi ya'lamun. Cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana ayat-ayat ieu teh jangkau manu berpikir, jangkau manu nyararah anu berpikir anu nadaburan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari maca Quran dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum menang 10 poe. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri tamat di bulan puasa teh balikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam 10 poe. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Alhamdulillah sadang kiai sabulan puasa kula 3 kali tamat bagus. Aya anu 2 poe sakali tamatna. 2 poe sakali bebeja ka kula. Kiai cenah kula nikmat jasa 2 poe sakali tamat 2 poe sakali. Beuh hebat amat teh lah. Pagawean sakeun alhamdulillah. Mah parah jasa. Aya anu sabulan sakali tamat-tamatna tah. Sapoe saju hebat luar biasa. Maca Quran kos itu mah TK. Babari tah maca Quran kos itu. Bacaan Quran bayanya padahal mah duit boga tapi dina bulan puasa teu daek sedekah naon artina maca Quran. Hebatan mana jelema nu teu tamat maca Qur'anna tapi ketika aya paket misi tah aya nu menta tah aya nu menta deuh jeung nya maca Quran bae asal aya nu menta Assalamualaikum teu kaburu Assalamualaikum teu kaburu ya ini hedap hebatan mana tah cak urang bae heula cak urang nu maca Quran tamat 3 kali sabulan jeung nu teu tamat-tamat tapi mere sedekah mendingan mana ayo saya tidak jawab lantaran saya teu sedekah. Oh, kade lain deh. Jauh. Ieu mah meraktekkeun ayat, ieu mah ngan maca doang. Atuh sapira maca atuh tah kos kitu mah kos bacaan politik bae praktek henteu jadi RT ge henteu naon. Politik di bacaan mah internasional, nasional, internal, dan lain sebagainya. Tapi RT gente ya naon hartina tah praktek biasa gitu kan. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila nyana ngagantikeun ayat-ayat Allah nu sakitu luhurna agungna digantikan kana harga anu sanil ya ne dunia. Wah dunia mah kuali mah geus teu dianggap ja eueuh hadamun mahdun kunaon kurang diudag-udag bahkan kuari diojol jeung ayat-ayat Allah naudzubillah min dzalik fasaddu an sabili ngahalangan tina jalan-jalan Allah deuk dakwah dihalang ngembangkeun agama di halangan dengan dalil demokrasi. Masalah ke ujung-ujungnya perang ieu. Urang boga Al-Qur'an tapi sekedar dibaca. Boga kitab nanti Allah sekedar dimusabaqahkeun. Ketika kurang diterapkeun di negara teu bisa atuh kajeun. Masalah. Sakitu meureun ti dituna. Tapi jang urang mah atuh urang bae dihandap sok mulai ubudiyah atur ku urang mulai muamalah atur urang neangan kasalametan terus munakahat atur senajan negara henteu ngatur urang ngatur sorangan melalui Al-Qur'anul Karim di bawah naungan Al-Qur'an sejuk urang hirup ngeunaheun urang hirup nikmat urang hirup. Innahum sama kanu ya'malun panggoreng-gorengna pagawean anu lain disungut lain di hate ceplak jeung tapak teu akur
sugut maka agama hate makana dunia ieu nu paling bahaya mah kos kieu innahum sama kanu ya'malun seperti etalah kafir seperti etalah jelema munafik seperti etalah jelema fasik urang ulah cicing tetep urang mah urang we daun ayo bae terus satungtung urang hirup ulah cicingeun sakuat urang kuat urang ngomong kuat urang berangkat kekuatan urang datang ka mana hayuh bae kumaha kuari di Indonesia mah masyaallah keur nu dakwah Syiah pohara jasa kuari keur ngadawahkeun Syiah Wahabi kuari melalui media sosial geus pohara jasa terus dakwah NU atuh sakitu ayana heula kuari mah dakwah nanya nama heulana mun urang ceramah atuh kuari geus pohara jasa ngomongna mah dakwah ngomongna mah eta teh bagus bae teh kokoprak atuh heulana terus kotok ya anakna masih sieun kokoprak teh kajen teh indungna mah teh indungna mah anak kotokna masih ayo bagus terus darah alhamdulillah dengan lobana nu dakwah Muhammadiyah tepati maruncu aya mah aya persis gitu kena Wahabi geus sabaraha tahun Muhammadiyah triliunan rupiah persis gitu kene tapi tetep bae titah ulah kunut mah sajasa tajubah make kunut ku hari titah ulah usolin balgar usolina ge tekna bidah wah usolina pohara jasa nah hese di urang mah titah ulah 3 7 amprekan di urang hese geus alhamdulillahirabbil alamin menang gerak Allah mah dicaci maki ku Wahabi tidak ada dari Kanjeng Rasulnya Kanjeng Rasul semasa hidupnya tidak pernah ada masyarakat, ada sahabat yang meninggal kemudian Kanjeng Nabi ngajak kepada sahabat yuk kita tilunya tidak ada kita 7-nya tidak ada kenapa yang sekarang pakai tilunya pakai 7-nya nah bawa ke dia ku aing nah soekeun teh beres geus ulah ngomong deui sia soek aduh ya Allah ya Rabbi ngocoprak bae nya tetep bae tatangganya na ge 3-na 7-na nyana nu ngocoprak bae tunggal peuting tatangganya na 3-na 7-na nya hese nyana ge geus hese engke mah sabodoh lah masih bae eta tah geus ulah make dalil kuari mah geus di Cikupa anu ngadalil kos kitu ulah dilawan ku dalil ulah ade ka dieu ka dieu deuk naon ka dieu soekeun sia ku aing bade takut dicaci longok aing bae panu dibawa ya Allah ya Rabb hese sebab di urang para aulia Allah ngajarkeun seperti eta mantak nyana mencaci maki ka wali-wali nu aya di urang dek dileungitkeun ieu teh tanda-tanda kewalian-kewalian kuburan-kuburan dibalalongkar ku nyana Banten dibohong-bohongkeun Syarif Hidayatullah dibohong-bohongkeun dan lain-lain sebagainya hayu teu masalah mata Habib Lutfi terus we nyana dakwah nyaritakeun tentang wali-wali sebab naon sebab sekelompok Wahabi anti wali mandak jada terus we nyaritakeun tentang sejarah-sejarah wali hayuh sia kajen ku Wahabi ngadu ya masalah tuh urang mah geus kos kieu kada urang we tah ieu keur berhadapan jeung kafir kuari lamun kaayaan kafir tersebut teh tararobat Masya Allah sanggeus tobat ngalaksanakeun salat sanggeus salat ngaluarkeun zakat kan gendah nya tobat tadi da mangeran ka batu kayu makhluk kuari ka Allah hajunya ngalaksanakeun salat Masya Allah
haju ngaluarkeun zakat ketika nisab. Tah ieu ayat. Fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakah. Lamun jelema nu tadina nentang ka Gusti Allah, nentang ka agama, kuari nyabut tentanganana tobat endahan iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain sakadar bahasa dilaksanakeun kunyana make pagawean wa aqamus shalah, ngalaksanakeun salat, wa atawuz zakat, jeung nya ngaluarkeun zakat. Nah ialah fa ikhwanukum ayfahum ikhwanukum fiddin, ieu jelema nu kos kieu dulur saagama. Akhun dijamakeun kana ikhwah dulur pinasab, lamun dijamakeun kana ikhwan dulur saagama, dulur urang saagama. Asal aya jelema tobat, haju salat, haju zakat, eta dulur urang, dulur saagama. Kajenting anu urang RRC, kajenting urang Amerika, kajenting urang Inggris, Eropa, Amerika, Australia, pokoknya asalnya na iman ka Allah, tobat, haju manehana salat, haju zakat, tilu rupa eta, berarti eta dulur urang saagama. Kudu nyieun urang teh pertalian hubungan dulur urang saagama eta. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tobat kafir mangan sakadar tobat tina iman ka batu, tina iman ka kayu, iman ka makhluk, kata dina kepercayaanana teh ka makhluk, kuari ka Gusti Allah, eta sakitu teh ya geus tobat. Tobat. Lamun urang deuk ngajejero tobat, tobat urang aya tilu rupa. Hiji tobat fil Islam, dua tobat fil iman, tilu tobat fil ihsan. Tobat fil Islam syariat zahir, mata urang pake neuleuh-neuleuh nu dilarang ku Gusti Allah, tobatan. Tobatan komo nu iman hareupeun jalan. Asal keluar bayat di kamar, can mandi acan geus deuleu kelek. Mandi encan, susu geus kadeuleu. Di jalan aju diuk di memeh mandinya. Ambo ngagedean dosa. Diuk betah di jalan, Masya Allah. Teu karasa orang eta nambahan dosa. Ceuli urang pake ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Geus makaruhan, bangsa gibah, musik-musik dan lain sebagainya. Irung urang pakai ambe-ambean nu dilarang ku Gusti Allah, cuam-cium kitu kene sungut, leungeun suku pakai ngalengkah deuk ka mana ridho apa bendu Allah. Tah ieu ngaranna fil Islam syariat tamata. Tobatan hiji mata 70. Astagfirullahalazim, tujukeun ka mata. Wa tubu ilaihi. Abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, abdi babalik ka Gusti, mata abdi ampura Gusti. Loba jelema anu ka neraka ngan ku sebab dedeleuhan mata doang. Dicolok mata teh, dipeurehan make timah anu geus ngagolontrok di neraka jahanam. Geus ribuan tahun pake meureuhan jelema anu tatadina dula deuleu. Ya Allah ya Rabb. Hanas teh sabaraha neuleuh ping-ping doang jeung susu. Dikawin henteu ku urang Pak. Tapi engke di akhirat eta ditimahan karugi-rugi atuh. Mendingan tanya we, heh. Sia ieu kadeuleuan ku aing resep ka sia daek na dikawin ku aing. Aing ulah doraka bae ye. Hayo sen kawin ku aing. Ye atuh cakiana tuh daek mah daek bae tuh nu di imah satu jental sudah di imah mah geus urusanna nu belakangan teman. Moal aya nu di imah kudu 1 bae mah moal aya.
daripada aing haram terus nalih sia unggal poe kawin kuduna kos kitu teh jadi lalaki mah hebat eta siap ieu mah ninggal kuduna ngadoan ridho bae nu kolak iraha kiamat Kiai cenah bado atuh bisa mah bisa ngan tsunami ulah kira-kira ngan ieu we urang neuleuh neraka nah kitu ke deh ceuli istighfaran guna astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi Gusti ceuli 70 irung astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi sungut terus eta teh kakarak tahap belajar tobat seperti eta sapoe dua poe tilu poe seminggu 2 minggu eta tahap belajar ngaranna eta kakak di syariat belajar teh ngaranna belajar tobat terus bae sabulan terus emang urang begitu urang istighfar poe ieu haji isukna bisa narik diri teh bisa tetep bae sebab lawan kan dibere perwatakan mata aya watak resep neuleuh kanu indah-indah ceuli dibere watak ngadenge kanu merdu-merdu dan lain-lain sebagainya letah dibere perwatakan kanu lazat-lazat maka orang istighfaran geura istighfar terus eta teh lain saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan mungkin satahun karak dibere ku Gusti Allah geus satahun eta kakarek di syariat karak aya tak berpikirnya naon artina kuari mah bisa tak kuari asal neuleuh bae awewe menghindar sorangan sebab naon geus istighfar kan geus belajar berarti geus bisa kan belajar tadi teh ai can bisa mah neuleuh deui ai can bisa mah neuleuh deui asal bisa neuleuh deui lamun geus bisa karak ku Allah engke lain urang anu ngahindarkeun Allah oh sia berarti berlindung ka aing tobat ka aing tina bebendu aing ku embungna sia narima bebendu aing ku aing geus kadenge sia jeung geus kadeuleu jeung geus kajahoan selalu istighfar ku Gusti Allah engke dibalieurkeun enak ketika aya awewe teu hayang neuleuh sebab hideung sama watak kena tolol ente ya bahasa sanajan neuleuh hate kitu bae tah mah ti Gustina selamat berarti geus bisa tah kan tadi tahap belajar satungtung urang encan bisa urang aya bae tah dedeuleuan resep ketika urang geus bisa henteu jadi eta mah kembali ka diri urang lamun diri urang geus bisa tobat dina syariat dibere teu hayang neuleuh bae dibere teu hayang kumaha sih teu hayang kos kada liwat bae gitu. Kos kada liwat eta ngaranna geus bisa. Nah, kuari supaya jadi ahli urang teh. Terus ti belajar ka bisa kuari jadi ahli tobat. Kumaha teh ahli tobat? Ahli tobat eta selalu inget ka Gusti Allah. Lain urang asli nama nu tobat teh Allah sebab Allah asma'na at-tawwab wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal malikul quddus salamul mu'minun kadituna at-tawwab ketika urang keur tobat nu ahli tobat lain aing sebenarnya mah sebab aya asma Allah tawab nempel nyorot ka urang ningali batur nu keur tobat teu kadeuleu jelema nu kadeuleu asma Allah at-tawwab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tah lamun geus boga perasaan kos kitu berarti boga makom teh jelema ahli tobat nuta tadina per menit per detik tobat keur belajarna kuari dihindarkeun ku Gusti Allah bisa berarti nyana geus terhindar tina nu diharam-haramkeun nah kabelah dieuna jadi ahli ku sebab naon perasaan lain dirinya nu tobat asma Allah at-tawwab luar biasa bab tobat bae ge tah kos kitu tah mun urang nyaritakeun dina thariqah geus thariqah teh lain zikirna zikir basa kadar mecutan
praktek tobat dah supaya jadi makom ilan kakarak dina syariat kuari naikana iman tadi Islam kuari iman makan keyakinan geus urang boga keyakinan bahwa Allah teu neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun sadetik ge tetapi urang lengah tobatan ku urang ya Allah ya Rabb kalengahan abdi jeung kasuul adaban abdi dina kepercayaan abdi padahal abdi percaya Gusti teh ningalikeun bae ka abdi per detik teu pernah teu ningali tetapi kunaon abdi lengah Gusti hampura kepercayaan abdi kelengahan abdi suul adab abdi tobatan iman tah sok geura hayang jadi jelema kos kitu pan ieu juriga bae encan can jadi jelema encan sebab can pernah nobatan iman ya Allah ya Rabb suul adab abdi padahal mah Gusti teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid diterjemahkeun ku ahli thariqah ana aqrabu min nafsi wa ana aqrabu min nutfi kaula leuwih deukeut tibatan roh maneh tibatan diri maneh tibatan ucapan maneh jeung moal bisa ngomong sia lamun eueuh aingan moal bisa napas sia mun eueuh aingan hirup sia hirup aing nah tapi perasaan urang teu boga perasaan kos kitu tobatan ku urang iman urang tobatan astagfirullahalazim Gusti kelengahan abdi jeung kasuul adaban abdi tina iman padahal mangaji ti leuletik Gusti nyaho bahwa Gusti teh ningalikeun ka abdi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate abdi teh ditingalikeun ku Gusti per detik teu pernah teu ningali Gusti maka abdi tapi abdi teu pernah asa ditingalikeun ku Gusti eta berarti kan lengah suul adab ka Gusti sok geura tobatan tina perasaan teu dideleukeun tina perasaan teu didengekeun tina perasaan teu dikanyahokeun urang berarti lengah bro mulai ta urang teh belajar eta teh lain sabulan 2 bulan eta teh lain satahun 2 tahun sok geura lamun terus bae ku urang ya Allah astagfirullahalazim padahal mah Gusti ningalikeun tapi abdi lengah si parah padahal mah Gusti teh deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tapi abdi teu pernah rasa deukeut berarti abdina nu bloon astagfirullahalazim keimanan abdi innallaha ma'ana Gusti babarengan jeung abdi tapi abdi teu asa bareng jeung Gusti astagfirullahalazim lain saminggu lain 2 minggu bulanan mungkin tahunan sok tobatan geura astagfirullahalazim mulai ku ari di bulan Syawal jang kahareup sok tobatan abdi mah cenah kos kitu mah tobat tapi korupsi mah terus naon artina tobat eta mah korupsi mah pagawean itu macam kieu tobat mah tobat ka Gusti Allah korupsi mah pagawean atuh kumaha sia bae tah pantogeun hulu sia atuh di mah salat mah salat cenah ai maling mah terus bae ieu ai tobat mah ibadah ai maling mah pagawean goblok tah urang Pandeglang goblok oh paneglang paneglang kos gitu tuh ya itu salat maka Gusti ceknya ai maling mah pentong pagawean urang atuh tetep bae teh mah salat maling mah maling ya itu masih aya atuh teh mah tobat sok ya Allah ya Rabb kelengahan abdi ya Allah ya Rabb kelengahan abdi iman mulai kuari ihsan beuki jero bae tobat fil Islam tobat fil iman keyakinan tobat fil ihsan anta budallah ka annaka tara wa illam takun tara ka annahu yarak rasa ihsan mah rasa geus kuari urang boga perasaan tah kuari ka perasaan asa boga hirup boga urang padahal boga Allah urang mah perasaan urang kuari boga urang hirup teh emang teu dosa dia hirup boga Allah pertahankan juga kusia hirup asup ke rumah sakit dokternya ge modar boga obatnya na paeh bae sarua bae sebab nu boga hirup Allah kuari urang boga rasa hirup teh nu urang eta teh dosa dina ihsan
boga perasaan pagawean teh nu urang rasa boga pagawean nu urang eta teh dosa al afal kulluha minallah urang lempang urang diuk lain urang Allah lamun urang geus boga perasaan urang dosa tobatan astagfirullahaladzim ngan obatan naon cenah kiai nobatan perasaan boga hirup perasaan boga pagawean perasaan boga diri perasaan boga harta jadi saya nu aing eta teh kos kitu eta geus eta dosa janu Allah pan kabeh ge nah kecuali lain di mulut lain di hati jadi saya batat nu aing tapi cek hate mah Allah mana aya nu teu ngaji moal nu ngaji henteu nu ngaraji henteu tuh komo mandak lamun bener-bener nu Allah tuh masjid keur dibangun ye nu Allah ieu tah ka masjidkeun ye henteu pan ora lah iya ge berarti kan tuh nyana ge ngomong nu medit ge ngomong sorangan medit cek nyana cek nu medit ngomong medit atuh akur tah mah Gus eta hese geus engke ku Allah dicoba bakalna dicoba dina syariat dicoba dina iman dicoba dina ihsan ketika orang berangkat syariat cobaan syariat Islam ketika orang berangkat tina iman dicoba orang dina iman ketika orang berangkat tina ihsan dicoba lulus henteu kan kanyahoan ku Gusti Allah lulus jeung henteu kudu dicoba ku Gusti Allah masyaallah karim nu mantak dek jadi solihin dek jadi wali teh lain berarti teh dicoba ulah neuleuh Habib Lutfi Kuarida ulah deuleuh Gus Dur geus jadina ulah deuleuh Abu Yakos kituna ulah deuleuh tapi deuleuh percobaan-percobaanana nu urang teu nyaho leuwih berat ketika nyana di syariat mah geus bareng lah jeung urang tapi urang mah kan ngelai terus tapi ketika dina iman lain deuleuh eta teh perjuangan anu luar biasa namun tak kaju set embung ka mana eta keur berjuang ngaran lain berarti cul igel lain col dog tinggal igel lain nyana boga perjuangan anu keur diperjuangkeun ka Gusti Allah cicing bila perlu ka gunung bila perlu ka leuweung tah geus akur jeung Muhammadiyah jeung Persis pakos kitu diurang eta kos kitu teh teu akur ngan keur perjalanan ke geus tamat karak masyaallah geus beda jelema anu tadina ngasingkeun diri ka Allah haju kuari dakwah beda jeung anu dakwah bae teu pernah ngasingkeun diri beda jauh mana cenah kiai jawab lamun nu pernah ngasingkeun diri dakwahna henteu berbau dunia amplop henteu tapi lamun dakwah bae ternyata wah makin gede makin mantep dinu sugi angel ka eureun wow kebal amun dinu susah memuriang malulu bersin eta kos ya ihsan rasa sok tobatan geura wa intabu muntarabat eta para kufar teh anu tadina iman ka makhluk wari ka Gusti Allah lain sakedar tobat wa aqamus shalah ngalaksanakeun salat lain sekadar sholat tapi diikuti kuatu zakat ngaluarkeun zakatah lamun hayang nyaho dulur saagama jelema nu iman ka Allah ngalaksanakeun sholat ngaluarkeun zakat eta la fa ikhwanukum fiddin dulur saagama di mana bae ayana urang ka Turki kapanggih jeung dulur urang ka Mesir kapanggih jeung dulur urang ka Yordan kapanggih jeung urang ka Maroko kapanggih jeung dulur urang kapanggih asal ieu tadi iman ka Allah ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat fa ikhwanukum di mana bae geus puguh di Mekah di Madinah dulur urang nah ieu dalam rangka berhadapan jeung kufar-kufar seperti eta di negara urang kufar ambalaya, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya.
Meski keayaan nyarakeun sadaya-daya. Tetapi loba Kristen nu asup Islam, Katolik loba nu asup Islam. Buddha loba jasa nu asup Islam. Tabu ngaranna fa in tabu ajunyana wa aqamus shalah wa atuz zakat nu kamari nyana deungeun-deungeun jeung urang ketika nyana iman ka Allah asup Islam, ngalaksanakeun salat, ngaluarkeun zakat dulu urang ku ari mah fa ikhwan fiddin. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana ayat-ayat ieu teh jangkau manu berpikir, jangkau manu nyararah anu berpikir anu nadaburan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari maca Quran dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum menang 10 wae qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri tamat di bulan puasa teh balikan deui bismillahirrahmanirrahim alif lam 10 wae qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alhamdulillah sadang kiai sabulan puasa kula 3 kali tamat bagus aya anu 2 poe sakali tamatna 2 poe sakali bebeja ka kula kiai cenah kula nikmat jasa 2 poe sakali tamat 2 poe sakali beuh hebat amat teh lah pagawean sakeun alhamdulillah murah parah jasa aya anu sabulan sakali tamat-tamatna tah sapoe saju hebat luar biasa maca Quran kos itu mah TK babari tah maca Quran kos itu bacaan Quran bae nyana padahal mah duit boga tapi dina bulan puasa teu daek sedekah naon artina maca Quran. Hebatan mana jelema nu teu tamat maca Qur'anna tapi ketika aya paket mixin tah aya nu menta tah aya nu menta deuh ujung nyana maca Quran bae asal aya nu menta Assalamualaikum teu kaboro Assalamualaikum teu kaboro ya ini hedap hebatan mana tah cak urang bae heula cak urang nu maca Quran tamat 3 kali sabulan ujung nu teu tamat-tamat tapi mere sedekah mendingan mana ayo saya tidak jawab lantaran saya teu sedekah. Oh, kan lain deh. Jauh. Ieu mah meraktekkeun ayat, ieu mah ngan maca doang. Atuh sapira maca? Sapira baca atuh tah kos kitu mah kos bacaan politik bae praktek henteu jadi RT henteu naon. Politik di bacaan mah internasional, nasional, internal, dan lain sebagainya. Tapi RT gente ya naon artina tah praktek biasa gitu kan tapi dibandingkeun jeung nu teu maca Quran mah tuh maning maca aduh siapa maca Quran tuh cek kieu henteu aing mah mending aing teu maca Quran leuwih tolol sedekah henteu maca Quran henteu ya Allah ya Rabb nu paling hebat mawal fasilul ayati liqaumin ya'lamun nu mantak di dieuna ge ditafsiran ku Imam Jalal yatadabbarun cek Gusti Allah kaula nu agung ngajelaskeun kana ayat-ayat teh jangkau manu berpikir lain sakadar maca jeung lain sakadarnya tapi yatadabbarun hebat amat eta kafir nu tadina percaya ka patung ka batu ka kayu kuari jadi robah iman ka Gusti Allah yatadabbarun haju manehanana lain sakadar babalik tapi ngalaksanakeun salat masyaallah karim lain sakadar ngalaksanakeun salat tapi ketika nisab nyana ngaluarkeun zakat luar biasa tok tadaburan geura ku urang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maca Quran ku urang geus dibaca dipraktekkeun henteu urang maca sejarah Kangjeng Nabi Bukhari Muslim praktek encan sakadar maca jang hazana
ilmu sekedar ilmiah di otak urang teu praktek urang bacaan geura ku urang sejarah-sejarah Indonesia timimiti urang didatangan ku Belanda kemudian urang ngayakeun gerakan-gerakan pimpin ku Bung Karno jeung Bung Hatta terus perjuangan bangsa Indonesia jadilah kedaulatan Indonesia ayalah Pancasila tadaburan geura ku urang sok geura leluhur urang setelah merdeka Masya Allah Bung Karno jadi presiden terus kabelah dia tek urang geus nyaraho diganti ku Soeharto sabab penggantianana geus leuwih jaho nu maca sejarah mah terus kabelah dia ganti nu berjuang terus-terusan lantaran baheulana demokrasi Islam terus-terusan berjuang non muslim Kristen Buddha Konghucu terus terasa damai di urang lantaran negara urang kedaulatanana istimewa aya NU hasil bahsul masail dijadikeunlah filter di negara naon bedana jeung di Iran naon bedana jeung di negara-negara batur ngan henteu berjulukan imam di urang teh lantaran fungsi NU na mantep rujukan NU na tufah raudhah jeung nihayah berarti ahli sunnah wal jamaah keputusan negara walaupun demokrasi berarti keputusan NU keputusan ulama sejuk di Indonesia sejuk da kumaha deui nikmat di urang tapi ketika ayeuna masuk rembes ke negara NU begitu ayana hasil sakieu ayana ulah-ulana naon jilbab bae ge make dipermasalahkeun aneh teu kudu dipermasalahkeun jadi masalah LGBT datangnya dan macam-macam baheula mah urusan-urusan tentang perekonomian dibahas ku NU sodorkeun ka negara sejuk dulu deuk aya keputusan-keputusan tentang pajak NU sempat membahas engke diangsongkeun ka negara walaupun aya tapi sejuk saiki mah ya ora ono ya wis mengkonon lah si iya berangkat iya awal daripada acak-acakan negara urang kan memantau masing di imah bae ge kok jadi kos kieu NU kok ya jadi kos kieu negara kok ya jadi kos kieu ieu bangsa nah barteran baheula mah barteran teh ku mesin baheula barteran ku hasil bumi baheula teh barteran teh ayeuna makan ku manusia barteran ketika barter ku manusia dampak bakal kumaha wallahu a'lam tinggal dibaca nah iya ya tadabarun keur caritakeun ya tadabarun urang teh memikir kejadian nah bagi kalangan jelema nu resep maca sejarah sekedar baca buku bagi jelema anu resep maca Al-Qur'an dibacalah Al-Qur'anul Karim bagi jelema anu resep maca hadis Kanjeng Nabi dibacalah hadis jeung sejarah-sejarahna hebat tetapi nu paling hebat memikirkan macaan unggal poe kejadian sebab teu kaluar tina kejadian tersebut pagawean Allah Subhanahu wa taala baca kurang negara Suriah baca kurang negara Yaman baca kurang Baghdad baca kurang Turki baca kurang negara urang per hari Allah membuat naon sih di negara urang apakah aya nu kaluar tina pagawean Allah moal aya iyalah ya tadabarun cok urang bacaan geura ge jang naon ieu jang nambahan keyakinan urang ka Gusti Allah wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun cok geura baca urang lah angel tama macaan anu batur mah macaan sorangan bae yuk bae urang dibaca aing kamari poe aing kamari si kitab aing ditulisna diangsungkeun ka Gusti Allah lobaan maca sholawat apa lobaan ngobrol sih baca takusia baca goblok
bacaan buku sia engke bakal dibaca ke di akhirat. Ya tadabbarun wa nufassilul ayati liqaumi yatadabbarun ya'lamun. Baca bae kamari. Sepanjang lebaran aing kamari ke mananya? Oh, ka Karangbolong. Kata di Karangbolong aing marhaba apa naon sih? Tong baca. Aya catatan ala eta kara. Baca ta kitab dah. Meme engke kuari baca isuk pake ta urang paeh diangsongkeun. Diangsongkeun ditarima ku leungeun katuhu, tarima ku leungeun kenca apakah ditarima ke tonggong? Baca ya tadabbarun sok kitab urang. Ayo minggu kamari, bulan kamari, tahun kamari. Ya Allah ya Rabb, anu geus ditutup, diangsongkeun ka Gusti Allah engke bakal dibikeun ka urang. Ya tadabbarun. Bacaan kitab urang bae heulana. Bacaan kitab urang bae. Nah, wari di subuh tadi. Berangkat aing ngaji lah. Pokona mah geus Cilongok cenah kasal jasa aing teu ngaji ya. Berangkat nyana. Cek pamajikanna ka mana Kak? Bongan sia marah we ka aing. Ngaji aing. Oh, ngahindar. Aya kitaban. Data gadi emang teu dicatet ku malaikat. Catet ku malaikat. Bung ada harudukna ge 2 piring. Aya di catatan. Eta kitab-kitab urang ya tadabbarun. Dia tufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ayat tadabbarun bacaan. Sok kira kitab-kitab urang. Rangkaian kitab urang nu kuari urang keur ngaji dicatat. Per detik balik ngaji bakal naon tas dohor tas asar tas dah ieu teh bakal aya ya tadabbarun wa nufassirul ayat tah nu mantak para aulia Allah emang kumaha gitu kieu we nya naon teh keur macaan di maca ente ge beusi kos kitu engke berarti kudu kagrogol. Haca kejadian-kejadian nu aya di sekitar hareupe. Urang mah pancen bisa ya maca luar negeri pancen bisa sebab pancen dibere ngemplong hatena pancen bisa ningali. Pancen bisa ningali lain cara Sidina Umar. Sidina Umar di Madinah bisa ningali Yaman. Sidina Umar di Madinah bisa ningali Suriah. Sidina Umar di Madinah bisa ningali Baghdad. Ya Allah ya Rabb. Ih, tasih pohara amat Sidina Umar. Urang kan teu bisa seputar urang bae. Kejadian naon bae teh aya sireum ieu lempang lain salempang-lempang aya nu ngalempangkeun berarti ieu aya rohana dilempangkeun ku nu bogana baca ke urang aya kupu-kupu bacaan da ku nu mantak kekebal-kebal mah kebal-kebal da urang teh sapoe 2 poe mun macaan hewan-hewan macaan tatangkalan engke kebal-kebal mah urang bisa ngobrol teh jeung sireum jeung sireum bisa ngobrol. Mantak eta dukun bisa ngobrol jeung batu ge. Eta akibat batu da diome bae ku jana. Bisa ngobrol jadi jeung batu disembah ku jana batu. Jadi musik deui be tolol. Lain wali mah tadabbur. Sireum masyaallah. Ke kebal-kebal bisa paham kana bahasa sireum. Bisa paham ke bahasa kupu-kupu, bisa paham ke bahasa-bahasa cak-cak, bisa paham bahasa-bahasa hayam, bahasa-bahasa hewan-hewan nulai. Akibat naon? Ya tadabbarun. Baca ge. Mantap. Moal kaburu urang maca anu kos kitu teh ya, moal kaburu. Ngalalakon segala dagang, segala jadi karyawan. Geus aya paranti-parantina nu digawe-gawe, nu tani-tani, anu tadabur. Tah sabaraha ribu jelema nu bersyariat 10.000, 100.000 jeung jelema hiji nu tadabur tadi hebatan nu tadabur tadi jadi kekuatan dunia nu itu mah ribuan manusia anggap sampah tapi ieu mah dihargai ku Gusti Allah sebab per detik per menitna nyana nadaburan terus makhluk-makhluk Allah anu dikembalikeun ka Gusti Allah neangan urang satangerang hiji bae jelema nu kos kitu bawa geura ka dieu mana jelema saserang coba ge ayo ya Allah
hese lah iyalah wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah istimewa tok lalaunan urang lalaunan sanajan teu cara para aulia Allah berangkat lalaunan ka Allah ih geus di akhirat masing-masing hasil urang tadabbur bakal kapal Nayma wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum lamun nyana geus iman ka Allah geus salat geus zakat geus dianggap dulur lain waktu manyana ngarusak deui naqadu aimanahum ngabubar perjanjian persumpahan keyakinan dibubar deui keandalannya na min ba'di adihim endahan wa ta'anu fi dinikum ngarusak agama urang nu tadina horeng kurang dianggap bagus teh horenganan nyana keur ngemas nyen partainya na kemasanana hebat urang disanjung kitu keneh nyana nyen organisasi hebat di lain partai jeung organisasi ge nyana selundupan terus datang dengan memberikan berbagai hadiah ternyata horeng di jerona wa ta'anu fi dinikum dengan rusak agama urang dicaci maki ku agama urang Quran dicaci maki lamun geus kajadian model kos kitu wa qatilu a'immatal kufur perangan sa pamimpin kufar asau cik ahli bilagah ma wadhul zahir maudi al budman sebab tadina wa innakathu aymanahum domir min ba'dihim wa ta'anu kadieuna a'immatal kufri ay aslina ma faqatilu a'immatahum ay prakwari a'immatal kufri geus wadhu zahir maudi al mudman nah yakhruj an muqtada zahir ila muqtadal hal bilagah nu kos kirana pohara. Nah istijlab ieu teh narik-narik nya nuktah jeung rahasiana istijlab. Lamun geus ngaji kos kitu geus lain ngaji mingguan tah kos kitu. Ngaji kiai, jeung kiai ge pohoan. Ngaji santri tah kos kitu. Jadi geus anak nutakna rahasiana berarti kan narik hate. Beuh anu tadina mah kan dhamir. Wa innakathu aymanahum lamun kufar ngararusak karena perjanjian keandalan mimba di hari matanu hajunya nanya cad ngarusak ngahinakeun ke agama orang faqatilu aimatal kufur wah jadi mantep hate teh siap geus main make domir deui istidlak tarik hate pemimpin kafir bodoh pemimpin kafir paehan pemimpin kafir perangan eleh jeung menang lain urusan urang urusan Allah nu penting urang tugas ngalaksanakeun perang mata ketika perang mah langsung bae kajen kukubahan ieu di urang geus ngembut peperangan di Indonesia ngembut lain ngembut letik-letik di urang peperangan di Indonesia haju kiai bakalna jadi tante moal pokokna moal bae perang di urang emang kumaha gitu sebab negara orang maloban resepen ka negara orang mah supaya ente tenang ya kajeun teuing campuh ku kumaha ge moal perang sebab negara orang mah dicekelanana lain ku bangsa urang ku bangsa batur depan cenah kitu amat emang kitu cenah kieu nyanyahoanan atuh aing mah lain nyanyahoanan janyaho emang negara orang dicekelan ku bangsa orang jalain eta tidak presiden eta mah kamang mang maksudna dicekelan ku batur nyana mah ngan sakadar jadi wayang
eta cenah MPR wayang eta teh maksudna asli bangsa urang ngan dicekelan ku batur atau lainnya na bae aja presiden baheula ge Gus Dur memperjuangkeun hayang supaya mandiri kandas Pak Harto nu mantak lila dicekelan ku batur aman tak gerak pikir kayak kurang diajak berpikir kurang ke bangsa setik tok ya tada barun negara orang mah dicekelan ku Amerika negara orang dicekelan ku RRC negara orang dicekelan ku Rusia negara orang dicekelan ku Australia mantak dicekelan teh berarti kan aya kamangpaatan anu kunyana karasa dunungan atuh jangan lamun taya karasa nama jamoal Haji Pendi dicara kelan satekan aya kamangpaatan anu babagi ieu mah aya negara urang dibere peperetna sakieu peperetna ge luar biasa berarti moal aya negara sadunia pangsubur-suburna kecuali negara Indonesia boro-boro anu dipelak anu teu dipelak di araraya saha anu melak yukut je eueuh tapi jararadi aya eta anu osok aya di cai teh anu hajut tertu bae hayal luhuran teh naon eta ngaranna kojut tarate saha anu melak tarate saha kajaruju aya di urang budak pariwat teh nyahoan kajaruju kacang masyaallah berbagai kacang di urang aya di Mekah mah kacang kan kahitung ku urang kacang eta di urang mah kacang nyempil ge aya masyaallah kacang ieu sabaraha rupa di urang urang leumpah ka Garut ka Bandung kacang ambual aya beuh urang perdodolan di Mekah paling ge dodol teh ngan sakadar dodol korma bae jeung dodol kacangan sakitu coba ka Garut ka Bandung ayo dodol hui dodol dangder dodol salak dodol eta teh anu erbis dodol atuh kuari mah di urang mah bloon jasa ieu naon eta teh berenuk bener dodol berenuk urang Cianjur naon anta sih dodol berenuk masyaallah geus dijamin cek nya moal kudu mabok baheula mapan kebo asal ngadal berenuk bae bangkar kuari mah dijahar ku jelema dodol macem-macem atuh tah mah geus puguh eta mah dodol nu ngaranna mah nu aneh-aneh bae kuari mah dodol hayo lawan ku sia Indonesia je ambalaya kuari di Garut keur mujuna dek dijadikeun non kitu ngaranna tempat rekreasi digali ka jero aya beusian di jero belah dituna digali deh aya emasan belah dituna digali deh berbagai-bagai deuk kumaha teu kabitana geus puguh Lebak mah geus ka ditu ka bayah ku harjas Garut kuari geus puguh batu Garut mah diimpor ka luar negeri luar biasa tiba heula batu Garut eta tenar Bandung terus luar negeri kamari zaman SBY eta teh hanya sekelumit jangan bayangkeun bahwa bangsa Indonesia negara Indonesia makmur luar biasa lain kakara zaman SBY memehna puluhan tahun geus di kaluar luar negeri emang kumaha gitu nu mantak di Garut mah di Garut marake cincinage lamun aya tambahan genep di dieu teh ngan 5 bae nya ngan ku sebab beli barang mau atuh 5 bae suku hampir dicincinan ku nya makmur jasa di Indonesia dah anu boga anu nyekelan negara lain hiji geus jauh ka perang mah heulanan sebab naon ketika si ieu didesak si ieu ngamuk si ieu didesak si ieu ngamuk si ieu ngarusak kamangpaatan aing awas ya supaya tenang eta sekelumit mun kukula dicaritakeun nu jero-jerona ente ge hayang perang pasti ke daratan kiai perang nanaonan ngajak aing atuh siapa bae keur dicaritakeun ala kadar tah jadi kabaya gandura oh jaheuh nah eta secara teori moal kajian ku wage sebab daun nu nyekelan Indonesia lain satu negara termasuk Arab kuari nyekelan Indonesia
jadi pengaman lah ngan urang diatur sedemikian tuh malah geus Gus Dur teh memperjuangkan supaya mandiri nah lalaunan bertahap lamun 2 periode insyaallah tapi Gus Dur mohon ke Gusti manfaat apa madarat nyanggakeun ke Gusti ternyata boro-boro 2 periode seperiode gesek gitu oh berarti geus sakieu ayaana teu masalah nah yang penting keamanan di urang penting keamanan sok kuari rakyat baja eueuh nu ribut pilkada sugan rakyat kumaha henteu pilgub sugan rakyat kumaha henteu pilpres geus sakedeung rakyat aja teu kumaha anu kumaha mah nyana nu utar atur sieun kabagian sieun henteu sieun kabagian sieun henteu adapun rakyat jangan sakadar dijadikeun corong doang henteu kumaha sahabat nu jadi presiden tukang toge mah dagang toge bae atuh geus sakituna ngan kulantaran urang teh manusia aya manusiawi aya memiliki kebangsaan jeung kenegaraan jeung keagamaan nah lamun urang berangkat kebangsaan kenegaraan jeung keagamaan saha nu teu udang lantaran beusi dicaci ieu agama aing beusi dihina ieu agama aing mantak makelah kuari make agama politik di Indonesia padahal mah politikna politik demokrasi kunaon teh agama sok dibabawa jang coro nah nu rugi mangke kiai anu apruk-aprukan kiai nu apruk-aprukan ku urang geus dibacaan di Pandeglang di Serang jeung di Tangerang teh majlis maararaya santri eueuh pangajian bubar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ji sok gara kunaon eta atuh kunaon ilueuna hei kiai tahan sing hade tahan hai atuh kunaon aja apruk-aprukan alpi aya dinanya jorak mah aya dinyana johar makna aya dinyana patul muin aya dinyana weh jakul jawa aya dinyana atuh kunaon kuari pake apruk-aprukan jang pilkada jang pilgub cukup ngadoakeun we atuh kiai mah heh kuari kulantaran apruk-aprukan mana jamul jawamena segede jamul jawame atuh lain kudu kos kitu kunaon haji boga TK karasa tak goyana naon apruk-aprukan nyana mah nyana urusan nyana urang mah urang urusan agama hayu bae geus urang mah malam Jumat teh ka majelis tolal badu alaina geus eta pagawean urang cak Muhammadiyah he binah ngeger sia ka ditu mau urusan aing berkat mah urusanna pacara bener bae aing teh iya mana wan nufassilul ayati liqaumi ya lamun tadabbarun pikir urang diajak berpikir ku Gusti Allah dititah sok gara pikir ulah rusak urang ka Allah keun lempengkeun moal kebal urang ke dititipan ilmu ku Gusti Allah supaya amanah ulah pake neangan dunia hiji dijamin ku Gusti Allah dunia mah hiji Allah lamun serempak satanggerang kos kitu kabeh bae ujianana harus sabanten harus lain anti ka negara dukung negara eueuh nu nyekel negara cilaka sarua bae deuk sanu ngabeberes SPPT oh hese tetep jana bagian kos kitu tah bagian kos kitu urang bagian urang doakeun tapi lain haju urang ancruk cilaka sabara pondok pesantren nu tadina ratusan santrina selesai pengajian geus henteu kok sih masyarakat tidak ikut ngaji tanya saja rumput yang bergoyang ya Allah ya Rabb wa illaka suaimanahum lamunnya ngarusak karena perjanjian anak kembali deui bahkan wa ta'anu fi dinikum nyana nyaci maki ngarusak ke agama urang atau perangan kepala kafir perang ae syahid urang innahum la imana lahum lantaran manehna geus teu percaya geus teu bisa diandalkeun sumpah geus teu diandalkeun tentang perjanjian-perjanjianana la'allahum yantahun maksudna di perangan soteh supaya
sayangnya eureun nyaci-makina terhadap agama ngarusakan agama nyana supaya ngamodifna eureun urang cicing di zilalul Quran di naungan Al-Qur'anul Karim indah bagi jelema nu paham tentang Al-Qur'anul Karim kuajun teuing kumaha ge ngeunaheun urang kakarak maca Quran bae ge dina bulan Ramadan encan ngalaksanakeun sakitu indahna komo lamun urang geus ngalaksanakeun ayat komo lamun urang kasorot ku ayat sebab hiji-hijina Al-Qur'an huruf-hurufna eta teh ngandung sinar 1 2 3 4 5 sampai 700 sinar nu mana nu nyorot ka urang nu mantak indah jasa Al-Qur'an mah kita kurang dibuka dibaca geus puguh lamun makharijna jeung suarana kemudian kabar itu nama ieu tah sinar huruf-huruf Al-Qur'an sebab naon ngandung iktibar jeung ngandung bahasa lamun eta batu bae boga bahasa ibarat ti Gusti Allah kayu bae boga bahasa ibarat ti Gusti Allah komo hewan-hewan boga ibarat ti Gusti Allah anu urang bisa paham dengan hewan dengan batu dengan tangkal kayu ahli nama dibere ku Gusti Allah paham atuh komo Al-Qur'anul Karim nikmat jasa di bawah naungan Al-Qur'anul Karim mantap mudah-mudahan urang dibere tambah cinta ke Allah cinta ke Kangjeng Rasulullah cinta ke Al-Qur'anul Karim cinta ke aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam